dijaga komandannya. Nguriling. Eta suara naon? Siga suara anjing, lain anjing ya. Nah, Suara ucing. suara ucing gitu. Cina eta nih. Ucing gitu. Anjing. Oh ya? Tapi nah Lain kudu sing tarakti jaga teh. Kuriling sing ngaplok sok teh. Kudu ditaliti lah. lo bakal kejadian ya. Bisi Kejadian. kejadian Bisi ngajaganya sebagai hansip bewok anak buah komandan. era berupannya. Kudu sigap jeung berani. Tah ieu. Kudu Ngan ari komandan mah da borangan jaga ti peuting di sieun. nyeta tong orangan aja jadi komandan mah. Nyata sieun komandan mah. Tapi lamun jagana di imah canda. Komandan mah ciwi pisan. Janda wae ieu mah. Bingung, Geus teu balik ieu. bingung mikirana. Unggal ngarona duaan bewok jeung komandan. Heuh ke mah, Kudu batur. ke mah kudu ngajukeun ka Ka- parete, Kacamat yang ngajukeun. ka neangan di kitu peserta, Nya. peserta Jadi cerdas cermat. kasih silang meureun. Rai hansip Heuh, ieu mah. peserta hansip. Oh, lain kono cerdas cermat. Jadi urang aya deui eta sehat. Heeh, soalnya ripuh komandan lu ngaputung bae jaga mah. Ngan tadi teh gajian alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Aduh, Ngan bisa shopping. bisa shopping ongkoh meureungan kabeli beas, kabeli cuek. Sorangan mah eta mah khusus gajian eta mah. Keur sahanya. Amel. Kana amel ieu mah. Keur shopping tuh. Shopping. Keur jadi nanti disebut teh. Balik. Mangka awewe teh. Mahugi. Keur mahugi. Segan we atuh kumaha ugi eta teh nya komandan teh direspon. Boh ku si Hana, boh ku si Amel. Ih, si komandan nih ganteng. Siga Arjuna. Aduh, komandan teh langsung belakuk. Jadi gua elehna ku ieu, ku kieu, kulit. Ku zaman ayeuna mah. Tapi menurutku komandan mah teu kudu ku duit wae. Kunaon atuh? Hah? Kunaon? Ku cariosan. Tapi cariosana anu teh nyerapkan hati teh anin awewe teh disebut nanti. Merayu-rayu Wah, menggombalisasi. dan menggobalisasi Nah, atau onot gombal. gitu. Aduh, Geus dipecahkan. kasaha Eta sugan kamari eta gombalan-gombalan teh. dipecahkan. Hasil. Kasih Hana boro-boro belek kene. Inung nama geus satuju ke komandan teh. Dan dibere ieu merenya. Pan kamari teh nganterkeun galonnya. Seorang teh assalamualaikum. Hei bidadari. Cuk awe eta jawab. Ih tong kitu ka komandan nah izin. Berarti mungeun. Izin kunaon teh komandan teh? Nya, Heuh mungeun meureun. lain mungun. Naon? Alimeun. Dusunan awe. Aya sigah namanya. Eraan meureun. Padahal mah eta si Hana geus aya respon teh ka komandan teh. Kumaha cirina? Hah? Ciri responna kumaha? Coba Jadi aya respon nyawa. teh pandangan teh pandangan matanya salah. Jamu gitu. Tong lo bawang we mah urang teu nguriling lah da. Isi aya kajadian pan ieu. Ya. Kurang hariksakeun heula imah warga. Si isi kurang naon. aya kajadian anu teu dipikahareup Teu dipikahayang. Eta mah amit mau dibelahi min dalik sing dijauhkeun tina. ayo Begitu mah. belah di heula tah nu rada ieu. Aduh, boga pagawean. Kudu kumaha ieu teh. Ka mana deui atuh? Neangan pagawean. Hese zaman ayeuna mah. Ka pabrik hese. Komedi ka mana
sagala he hese we aya nama duit teboga pagawean eueuh kudu kumaha eta duh boleh ayeuna sare sadar ini tidak radio kemari gagawa pak apa sih iya nama ya mah mesti isi mah kemari gagawa sugane boy oh itu batur nih nggak sampetin lah Hei, kenapa nih? goler Oh, ngagoler. Jeung saha? sorangan Tadi le. tadi Tadi. Mana gawe? eueuh Oh, gawe mah jeung urang usaha. gawe naon Wah, tenang, aya usaha ieu mah. hayu Ayo. Ayeuna, ayeuna aya hayu ayeuna. ayeuna hayu Oh, iya. Ayo. Itu ayo. Yo, capek komandan, sekolantang pelinting ngontrol. Tapi alhamdulillahnya, imah teh mah aya komandan jeung Kang Bewok kumaha selalu aman. Anu dipindah ieu warga muhun ke anyakana wargana teh ngadararti. Mun komandan kejagaan teh atuh aya goreng-goreng pisang. Somronya. Cai-cai kopi ieu mah mending eueuh. Parah we. Nya eta pandikan aya tuh. Tuh komandan dari ieu. Komandan nyari bujur. Cangkel. Komandan yang gimana ya? Dia. Alhamdulillah, rabbil alamin. Jam sabaraha ieu komandan? Paling ke jam 4. Aduh, maaf enak. Asal lehe ya. Mau aya kejadian di Ciluhil lah. Wah. Kejadian horor. Aku ngomong ke horor. Takut komandan mah. Takut pisan. Apa man sorangan ge kurangan. Pan bewok ke apa mun komandan teh. Kurangan salieun kudu karadit. Amit. Lain masalah horor. Rada mau aya bareng bicara heula. Tah eta pasti. Tapi komandan mah siap selalu boga jurus silat anyar. Sorangan teh naon? Tongkat di komandan teh yang kamana komandan ngajar di Banten. Astagfirullahaladzim, maknanya eta komandan teu dibawa adinya. Ting di gardu sudah tinggalin atau di imah bewok. Asa-asa di pos aduh. Nek dicopot bae ku bewok. Kan copot ku bewok aya mah. Kokol, kokol menang muasaan. Sok. Dia we sorangan mah. Kan didinya poek sieun. Komandan mah. Sananya laki leuh. Sok atuh aya mah. Kakol eta kokol. 3 kali. Pengarana ge atuh ngarona jang beok. Tilu kali sakali power takut diriun mah
sini aja lumayan. Emang udah. Sadadak gitu. Aku khawatir. Lah dia. Makanya di dia lah. Aduh. Komandan tadi yuk. Kok cangkel cina. Antum komandan. Curang cilu kadi lain. Pirasat sih gak aya nuntutkeun komandan itu. Dan bulu bitis, Bulu naon. bulu ketek, banyak aja, bulu ketek Pak Asem. Sorangan mah kemari ngimpi komandan ngimpi eta. Ngimpi sorangan ngimpi ki komandan teh ngimpi shopping ka mall. Pantamalin ini. Bener ngimpi sorangan. Banyak. Aing ngimpi mah kumaha dari tadi. Jeung si Amel shopping ka mall ka hayang komandan di jajanan jam tangan ku si Neng Amel teh. Neng Amel tong kitu ka komandan beda ka komandan teh. Gaduh acis. Neng acis tadi parete kene. Padahal mah komandan teh can gajian. Tapi Neng Amel bager. Aduh. Kan hanya karena cuma mimpi. Aja. Mimpi aduh. Lagu kenyataan tuh. Laguna itu kenyataan gitu. Hah? Laguna Lin? Terkesima wajahmu. Aku gua tuh. Iya, Aisyah ulang deh, kenapa ini ya? Maksudnya apa ya? Mengarah itu. Anu kerja gang ngontrol, kurang di dia jeung beok mah. Beok mah anger, kudu jeung komandan duaan. Jadi partner gitulah. Kayak pan urang teh meunang jelema-nya. Heeh. Aya geuringan. Heeh, cager dia bisa dua. Lamun sorangan geuring. Komandan sorangan. Komandan galau. Tiada teman hampa. Aduh, bae gue eta bahasa cieu ye pisan. Emang urang usulkeun ka parete. Penta hiji deui pokona mah. Tah, emang ku mun arek ngalamar jadi hansip, ku komandan eta si hansip teh di ospek mencara sakolana. Kieu. Nanti itu tuh latihan mau balik teh bisa tuh beok. Soalnya kok deui. Kira kok pikiran Lain anu teh. Hormat, motif beok bisa tuh beok. gitu kan. Hormat, komandan dia taken ya. Kang beok, hormat. Gerak. Terus sekali di lencang kanan, gerak. Salah. Kan dia lencang kanan. Lain apa mah kieu komandan. Anu gerak jalan teh nih. Pojok itu gerak jalan. Pan podina ieu bilang TV dina TV tadi. Udah hese gerak jalan gitu mah soalnya itu mah gerak jalan militer. So Proses latihan aja. paling bisa mah komandan. Serangan ge hari tadi diajar jeung TNI. Tuh hararese Sok gerak jalan. Padahal peci rada di pantas-pantas gitu. Gerak jalan, gerak. Siga goyang dompet ya. asal Itu urang kontrol di kepala ditu mah. tong berarti ngawako. Bisi aya ieu pan ceuni mah ge can direksak teh gimana ya? Oh, lain can imah wae warga saja. Tuh warga kabeh. Can kabeh kakuliu. Kayak pakai atau jauh lah memiliki iya ya ger nyemak oke disuruh rantai kucing jadi sengit dia ya yang sa tadi kami kucing ya kayak kamarangan deh mas oke ansip oke komandan sembewo kali ini jalan jalan teh siap sudah siap
Pegawai di kantor yang pulang di sini. Kasar ya? Oh, kasar ya. Kemarin pulang atau ngomong lupa kemana? Jadi, usaha nggak ada? Dupri. Isi posisinya. Ya, tadi keseharian itu emang di mana? Pangsupan. Pangsupan. Ini sudah ya. Pangsupan dulu ya. Bukan aja Pak Pagawe ya. Oh, itu nganakeun deh. Nganakeun aku. Hukuman itu kan. Kalau dia arek mau usaha. Usaha naon? Pang yang nyonyok ade, supang langsung cair. Arek mah. Ayo. Kayak kurang dipanggilin lah KPA na. Ya. Ayo deh. Aku banyak kata di mana sih? Barang sih. Nah, sama Ya, kontrol aja. Ini saya cara pinggir. Ini mas kontrol apa itu nya. Marah nak, aku teh Bang Ewo, komandan itu. Tidak ya di pos, segitu kucing asap jam pinggir oke. Ampun. tuh sama kieu sepen cair di duit. Wah, bener. Barang ada kumpul. Kunci mana kunci? Kunci mana? Kunci mana? Kontrol deh. Aduh. Saya itu. Ayo udah. Kurang ajar, jelema teh. Salah blok. Curigakeun bangun-bangun bangsat. Asal intip gue. Sini bewok, laku. Ayo pulang. Ini bewok ya, ini saja. Ayo bewok, ini saja. Aduh, mantan dia. Cekal, ini juga. Parete.
Mana si Anu? Salah sasaran. Ayo orang bawa karunya bawa. Kegerepekan ya Allah. Bawa kemana? Bawa ke Pak Haji. Kecul ayo dulu. Bubur. Oh ya. Salah sasaran. Jangan sama gimana? Cek lang. Ayo. Kecut. 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 Oh, Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Pak RT kunaon? Ya, itu teh tolongan aduh, komandannya kecelakaan. Tadi salah sasaran aku. Takut budak gitu. Namun Allahu Akbar. Ku si bewok eta na ditakol. Di jero gotong isinya. Hah? Aduh, sok atuh sok gotong. Kira-kira eta. Oh iya salah. Iya kalau kecil salah. Dasar kan sih. Aduh. Di mana? Di mana gua kena ya teh? Itu di jauh. Berarti Oh, kalau obat dosana di sana. Bangka teh tuh kana apa gimana? Apa sih tidak kok? kudu diteang bidan jadi euy. Anjir di sana. Ini gua lagi mulai sok. Aduh. Oh, tapi suruh di banyak. Salahnya dibalik gitu. Balik. Sok atuh balikeun bisa tutung teu dibalikeun mah. Eta leungeun. Aduh, Pak RT model kieu. Kumaha ngajampena komandannya. Aduh, wok. Tak komandan anu panggebugna. Tadi mah bewok mah. Pancuk sorangan dia itu saha? Itu saha? Panya teh. Aduh, Tempat lacainya. aduh, gila. Lain ayeuna mah kudu neang bidannya. Mecager. Bidan kieu. Heeh. Mun arep kieu. Usaha tuh bewok. Komandan ini jadi Usaha tuh kayak sekejutan. ku tukang urut. Kuna mah ku bakur dinya. Pak RT. Ilmu nanya. Itu bisa diudang-udangkeun acan. Kadang irungna tuh asup we. Kumaha tuh cut? Dengan kabesekan kejutan. Komandan tuh bisa ngajampena we. Majut. Matu dari cai. Bercai. Lain ieu kan. Panya teh. Sok atuh jampean heula bismillah tahun naon. Angkatkeun. Di atuh cicing. Nah, balik itu. Angkat. Lu salahnya. Aduh. Kumaha minuman naon. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ilmu salah. Kada tuh kana kumis menimbak pangke itu lah kumis begitu biara. Akan variasi. Siga parah deh. Jadi terang-terang cai dah kumaha ieu. Kumaha tuh. Aduh. Kurang tepat gitu lah. Sosok teh foto. Alhamdulillah. Ayah. Alhamdulillah. Ditepak mah. Tiup saeutik munguna nanti Ku bewok tiup we. Aduh, udah niup nih. Sarak di Pak RT. Tanya. Pak. Pak. Sadar. Pak Rete tadi kunaon ya teh? Kunaon ujung-ujung Gelepek. Ngeong. Kucing. Ucing ngeong mah. Heeh. Naon teh? Muning. tuh. Muning. Aduh, kumaha ya? Eta dikebut kumaha tadi? Ternyata panda di aya lemah. Terus nu maning. Nya. Dia tuh ngomong atuh jarum tinggi teh. Kan ieu teh keur ngawangkung Pak RT. Teh ngawangkung. Mubaran Pak RT. Coba jelema jarum pling teh.
Ditanya tuh jadi teu nyambung di wae ieu mah. Kumaha? Yang minum. Itu aya cai. Sana berenang. Atuh make ditakul eta na purungan pan-pannya ti Bandung. Heeh, tadi da malika tukang paretena. Teka ciri dekat ciri eta na unggul bajuna. Teras. Terus deh cai. Da teras mah batu atunya. Cai mah itu. Dengarlah karena naon dieu. Karena curungan. Aduh. Curungan teh naon? Hah? Tah ieu curungan mata. Kumaha tuh? Sedikit. Air teh sedikit tinggal diharap. Betengah sisinya betengah. Asal jadi tuh orang air nunggu penuh. Aduh. Oh, air nangan punuk Pak RT. Aduh, pernah tuh rasa nyeri. Aduh. Sudah tuh kurang lompat tadi. Yang disalah. Tanya. PRT, iya sa. Komandan apa tuh kan komandan? Ya si Amel. Si Amel. Si Amel. Itu sahab. Itu sahab. Enggak sih kamu lagi pernah. Saliwang kieu aduh mah lima gawat. Lain wingke gitu agar ngintip jelema. Ayo nunuk. Terus Baru dia anak anu ngarewas kana uluk. Aduh. Sanes nu ngarewas eta mah hampura. PRT komandan eta teh ngagebug, banyak teh Bandung tadi teh. Aduh. Mata ku komandan teh jeung si Beo kita digebug. Pokoknya cepat. Pokoknya ada mereka balik. Aduh. Iya, penuh. Benar ya teh balik kita. tanggung jawab, apaan sih tanggung jawab? Coli oge asa tengah denge Ayo orang komandan jeung Beo Di jeung Saliwang. Kecut urang anterkeun kuy mah Arek diantarkeun, arek sorangan wae. panganterkeun aya tuh tekuat euy. Tekuat teuing. Aduh. Lanjut bantuan cut. Tuh cuci wae aduh berat ya.